Naon kelebihan maneh? Urang mun gering tara ngapos foto obat. Naon kelebihan maneh? Urang bisa ngelewatan giligan tanpa ngerem. Naon kalewihan maneh? Urang tetap sabar pada hati ambiar. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus kupandang dalam. Naon kelebihan maneh? Urang can pernah nge-like postingan sorangan. Urang balas chat sadetik. Padahal. Gitu coy. Tanya. Naon kelebihan maneh? Orang mampu ngabalas chat sadetik dan Naon kelebihan maneh? orang mampu ngabalas chat sadetik padahal geus dicuekeun 12 jam. Naon kelebihan maneh? Orang tetap bertahan walau tanpa kepastian. Naon kelebihan maneh? Urang lamun ti tajong ngomongna astagfirullahaladzim. Naon kalewihan maneh? Urang lamun direwaskeun tara nyebut kasar. Man ana man ana laulakum kaifa ma Naon kelebihan maneh? Urang mun ambak tara ngahapus foto profil WA. titi rokeha orangnya bunga. Naon kelebihan maneh? Orang bisa tarawehan nepi ka tamat. Bohong. Naon kelebihan maneh? Urang can pernah ngajieun story screenshot ucapan ulang tahun tiba baturan. Hatiku rasane loro nyawang kowe rabiro wangi. Naon kelebihan maneh? Urang bisa nahan hitut pas keur salat. Naon kelebihan maneh? Urang can pernah ngapos nilai rapot di sosmed. Aya sayap dina kelek, jelap subrek. Boleh masih ya. Buat abang yang depan. Aduh nyeri, nyeri, nyeri.